urang aya Prabu Kian Santang, putra daripada Prabu Siliwangi, putra daripada Prabu Kitu Satu Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya kamu Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. Tuh kan? Tama pasar Pajajaran. Ya Allah. Numantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus, Haji sarua pinter atuh teu. Diajak mah jeung lain teu dibere nyaho. Isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh. Magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh. Eta ilmu bisa kitu ilmu. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat nabai ya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang, asana datang ke saat ieu can nyaho kagetih kula, hayang nyaho kagetih kula, tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususnya di Jawa Barat, umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, cek bapana deui nu panggagahna nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki, cek aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul bisi hayang nyaho nu gagah ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna saha ki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu leus eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di alam barzakh nyana mah bisa muncul. Nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah. Dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana encan Islam jeung ilmu nu dicekel ku Haji Pendi. Nah, eta babacaan ge boro-boro urang jin ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi. Nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta, bahasa jin, nyana ge termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ke Jeddah. Begitu datang ke Jeddah luak-liuk tanyain eueuh. Begitu tanyain eueuh ka saha ieu sinanya katinggali di kejauhan aya aki-aki diudag punyana barang diudag tak beneran kapanggih jeung aki-aki tadi ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan. Aki-aki teh asa siga kieu lah lamun ku urang di dalam meureun siga si eta bae aki-aki teh ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tah
barang nanya aki hari ini negara naon Jidah Jidah ke Mekah deket ke cak aki emang aya naon kulah yang kapanggih ngaran Sidina Ali Bejana pangjagona bener cek ya bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter nah lamun aki daek dianter ulah bunga luar biasa ya anter ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki aduh hampura jang tungket aki tadi tuh diurut ngobrol kurang tinggalin coba pang mawahkeun ka dieu pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungketna di dinya dicabut teras sekali teras dua kali teras tilu kali teras kene bae sia tungket aya bae ngahesakeun ka aing dipapatkeun punyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur bagi kehandap sekali deui angkat make papat anu luar biasa bagi kehandap katilu kali dinyakeun keluar getih sabulu-bulu tidinya nyana ngahulang si aki datang deui yang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuh ki horeng ieu mah tungkeun meureun jadi ke jero teu bisa kaangkat ya bagi teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaan kok aneh babacaan kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah nah lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu mah dia pemerintah gak idik ceramah macam bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna kemana coba ih pemerintah sama jahe dasar pikiran ka jahe mah waduh dasar pemajikan keur maot geus maot inget kadinya bae berarti bener ya mah tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb nah bacaan bismillah akhirnya nanyakeun manehanna ki baca bismillah eta aya syarat henteu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu hayu kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali punya di mana kagetnya ti anu lempang deui ke aya dia nu nanya si Ali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab ti anu beki pertanyaan bae dina hatena asal ieu Sidina Ali asal ieu ceker 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu kanu katilu mun ceuk urang mah ari ieu emang saha masih ieu lah Sidina Ali masyaallah ceker atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungket kupulan diangkat tuh bisa aju ku anjeun mah bisa nah kuari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungket geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teh kudu gelut deuk dakwah teh ngarupa bah henteu kudu boros atuh
iya mah iya tadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam, lain ngalobaan lain yakin ngalobaan lain, bahkan anak nage arindit. Ayolah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi, bil ahwal bil af'al karak bil akwal. Masya Allah karim, kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk ulah minta jampenu tadi cek Sayyidina Ali bisa dibikin jampenu tadi asal baca 2 kalimat syahadat. Ayeuna kaula baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, beres langsung berangkat ke Indonesia. Hibar teu bisa lantaran babacaan anak nu tadi makan babacaan Hindu, kuari makan geus Islam, unyana dibaca babacaan anu tadi teu manjur. Akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim, rada hampang tapi can bisa hibar, rada hampang. Coba Bang Haji bismillah, coba kikituan coba. Baca sekali, baca 2 kali, 3 kali dibere cara ku Sayyidina Ali. Hei anjeun teh ayeuna geus Islam deki berka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun, bacalah bismillah jeung bacalah ieu ieu wali bajakeun anu ieu ieu nama. Bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu berem sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sayyidina Ali. Set datanglah ke Bogor, tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaulah selama ieu teu aya nang tangan Sayyidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan, horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan, kula geus asup Islam. Bendulah Prabu Siliwangi, akhirna indit Prabu Siliwangi sanggeus indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima, terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan. Nah sekarang kula ge inget kula ge harita ku Sayyidina Ali disundatan cek cenah, maka wari ente nu pageula disundatan mangga disundatan kunyana disundatan kabeh henteu disesakeun jeung pamajikanna jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae atuh kabeh bea. Maka pas di daerah anu disundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam. Islam Salam nah atawa Islam nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas salam nunggal. Tadi nama Islam nunggal kulantaran rada hese dilempengkeun salam nunggal. Tidinya Sayyidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sayyidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana Sayyidina Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh. Ai itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh lah. Deuleuh lah nu maneh beakeun teu henteu atuh ulah kabeh. Maka dibere cara nyundatan ku Sayyidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu maraheula. Akhirnya langsung merdeka Indonesia ujara di sundatan simpen. Nah iyalah sejarah nyundatan. Di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tatadina Prabu Kian Santang diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat. Baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedae sekali 2 kali 3 kali. Ketika Sunan Rahmat keluar dakwah
Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta ka karuhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah embung-embungna asup Islam, Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor, ngaranna naon teh Haji Medi? Nu di Bogor teh nu sok kaditu ka dari itu jalurna. Leuweung teh leuweung naon leuweung? Naon lain ya atuh ceput. Naon? Nah. Wah ya. Nu di Bogor nu sok rame. Masya Allah teh si ukanya hojasanya. Nah, ayo jauh di bejaan. Etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah, sehingga berubah menjadi hutan. Nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul, barang muncul berubah menjadi maung. Nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, ieu teh maung lain sa maung-maung, nah ieu teh abah kula coba supaya bisakeun ngomong. Gusti Allah maung dibisakeun ngomong. Akhirna walaupun wujudna wujud maung diajakan ku Kian Santang nu geus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca 2 kalimat syahadat. Tidinya nyana tetep godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat, lompat begitu, lompat terus diudag, lompatlah ke Garut, ke Guha Sancang. Maka cicinglah didinya lantaran aya alamat, cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana. Anjeun hayang kapanggih jeung bapak, coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang. Maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut, ke Guha Sancang atau leuweung Sancang. Ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ke rupana kadang mau ieu. Kadang-kadang mau nya ke sarua bae. Nah, ieu mah mau tutul beureun nya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung, nyana nyokot taneuhna. Saya nyokot tanah dikuatin ke peti sekitar segede kieu peti na ye, dibawa kunyana hasil istikharah manehanana. Ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg, godeg teh oyag-oyagan robah, berarti kula cicing didinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya, ditenden didinya selama 1 minggu terobah tegodeg. Dibawa deui ke Gunung Cirebon, Gunung Ciremai, dibawa ditenden deui dihareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut, ditenden kakarak sapeting doang ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu dirobah godeg teh menjadi godog. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus banehanana tafakur, terus banehanana mujahadah di gunung eta, lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya, naikkeun pangkatnya, jeung embung balik deui ka Pajajaran. Kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna, manehanana mah hirup menyendiri, tafakur eueuh nu nyaho, mujahadah, riyadhah terus di gunung suci datang ka maut. Gitulah para jamaah muslimin wal muslimat, cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dari Sunan Rahmat, terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana. Baheula mah di Sundatan sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat. Tidituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka maotlah anjeunna di luhur gunung suci godog entet tadina godeg. Kemudian aslina jana ngaran Prabu Kian Santang, dirobah diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah. Alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung, terus ke Kalimantan. Ialah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantak besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suudzon meureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran baturku lagi kadang-kadang ieu nyorangan kadang-kadang ditanya gitu dek nembalan atuh horeganan teu jauh urusanana seperti itu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah sesuai jeung naon gitu garana hajat ieu sesuai jeung maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi. Insyaallah simkuring malam ieu istirahat, kemudian isuk menuju Garut ziarah ke Raden Rahmat, diangkat menjadi gitu Prabuna dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula, maka dijadikan adalah ngaranna Sunan. Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan. Sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan. Geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah Sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang Sunan-sunan. Loba alhamdulillah gua lagi ngadeng Karawang, Cikarang geus loba Sunan ye. Masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut eta di desa sakara Sanen. Sunan Sanen. Sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ila para aulia Allah lamun wali sanga geus jelas Cirebon kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 13 kemudian 1350 manehanana naik ke gunung. Lamun 15 13 tanggal 15 50 seberapa tahun eta? Berapa tahun? 77 tahun nyana naik ke gunung. 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran. Keluargana terterang ngaran-ngaran nyana di Pajajaran kamanehna kalima, kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh terterang dan lain-lain sebagainya. Aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul nyundatan. Besi Bang Haji Pendi hayang disundatan kedua kali insyaallah di dieu bisi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin ka Haji Mamin, tapi lamun aya nu 80 ka manehna. Sagitulah ala kadar disim kuring. Nah maka terakhir kitu hapunten dina